alusna ya alusna masa gitu. Tuluina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawu a'dhamun nasi hamman. A'dhamun nasi ari panggede-gedena manusia. Naonana hamman kabingungna al mukminu eta jalma mukmin, jalma anu iman. Yahtamu anu mikiran itu jalma mukmin bi amri dunyahu kana urusan duniana wa amri akhiratihi jeung urusan akhiratna. Jadi saur Kanjeng Nabi nupang bingung-bingungna gitu, nupang susah-susah teh pikiranana nyaeta jalma mukmin anu mikirkeun kamaslahatan dunia jeung kamaslahatan akhirat. Heudah hese. Kadang mah jalma teh aya anu maslahat duniana akhiratna tinggalin gitu. Jadi ngepaskeun urusan dunia supaya henteu ngorbankeun akhirat teh hese. Keur mah memang pan diibaratkeunana ge dunia lir ibarat kulon gitu kan. Dunia lir ibarat wetan, akhirat lir ibarat kulon gitu. Nalika urang yang hareupan kulon berarti orang nukangan wetan gitu. Hese ngahijikeun teh saeuga neangan jalur tengah supaya beres duanana teh hese. Ya bingung gitu. Ayeuna misalna teh aya santri keur ngaji getol ngan dangaran ekonomi gitu. Ngaji teh masalah semangat keneh tapi aduh perekonomian ya kieu kumaha. Urang lamun kaluar heug teh gawe eureun meureun ngaji gitu kan. Urang lamun misalnya teh ngaji ngaran ekonomi deh hese gitu nya kudu aya wae usaha. Duh kumaha bingung. Berat beda jeung anu eueuh teu pikiran akhirat mah. Gawe teh gawe teu mikiran sugan aduh kumaha salatnya engke. Aduh kumahanya urang lamun tinggalin gitu nya jumaahan. Lamun kumaha mun kitu teh kaburu salat jadi loba pertimbangan jalma